Carios nyambung judulna Jawarati Kuburan karya Kileksa urang lajengkeun. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh ku ayana prawargi perhatosan ti para mitra sadaya ngajantengkeun hiji kabungah pikeun Mang Jaya. Kabungah pikeun Mang Jaya dina nggoning mancen tugas. Margi para mitra dina nggoning mancen tugas kedaya kabungah para mitra. Daya kabungah mah repot we nu aya kitu. Mangga urang teraskeun. Hanca dongeng enteng nu judulna Jawarati Kuburan karya Kileksa. Dongeng kamari teh upami teu lepat parantos leuwih kanalika si Saron sareng sapara kancana parantos nyangkalak si kalingkingnya. Mangga urang teraskeun. Sareng sapara kancana si Saron nyalira mungkapna ku Malati Bodas supala sutara katu Citrasena gitu. Yang mana mah genepan ngabring nuju ka tempat Jang Banara, malah hari teh parantos leuwih ka tempat Jang Banara samalih Malati Bodas heran tur kaget kumagi Jang Banara diganeng ku hiji istri kitu nya. Mangga urang lajengkeun. Si Saron cakakak seuri pok nyarita. Ujang nyangakeun tawanan. Si kalingking geus hasil ditewa ku Mang eta mangga dikitu kieu. Dilangkung Ujang bae. Mang moal pipilueun, sok kumaha Ujang. Eta mah rek di kumaha ge kumaha Ujang. Bobot panghayon timbang taraju aya di diri Ujang. Cek si Saron bari nunjukkan ini kalingking. Nu harita ngajanteng bari matana buburilakan ka Banara huntu kekerot nahan amarah. Tapi amak nyedak tanaga midak kabisangan ukur rengha pranyu. Nuhun paman, ku abdi katang pipisan. Keun ayeuna mah sina ngumpulkeun heula lelembutanana. Abdi peryogi naros sila ka paman. Cik Banara bari neuteub ka si Saron. Naroskeun naon Ujang? Si Saron nanya semu kaget. Perkawi sadayana nu sumping kumaha lalakonna ieu teh. Cik Banara bari ngareretkan opatan. Tapi barang trep paneteupna bantrok jeung Mama Sutara gero Banara ngagero pangursono. Mama guru, aduh haturan Mama. Abdi bingung patepang di dieu. Kumaha daramang sadayana Mama? Cek Banara bari brek deku. Terus nyuuh kana dampal suku Mama Sutara bangun ajri. Sarerea colohok bengong tapi gancang Mama Sutara ngajawab. Ulah kitu anak king. Teu pantes kikieuan teh sok cengkat kadinya. Ama teh bunga ngadenge Ujang pinangih jeung kabagjahan. Ama geus nyaho kana kaayaan Ujang ayeuna. Sok geura cengkat anaki. Cik Mama Sutara bari nyengkatkeun Banara atuh jung Banara cengkat terus munjungan bari nyarita. Abdi nada dihapunten tina samudayaning kelelepatan Mama. Dihambura Ujang. Dihampura lahir batin anaki. Sabalik nama ku hidup kudu dihampura. Sabab ama gesok sanajan kolot teu kurang-kurang loba kasalahan ka hidup. Sami-sami ama sumangga urang gundira abdi parantos salamet. Cek Banara bari terus munjungan kanu kakaradaratang gupga pada nampanan. Supala jeung Citrasena carolohok sabab nempo Banara nu geus jag-jag waringkas. Hate supala pinuh ku rupa-rupa pertanyaan tapi can wakaka mani nyarita. Ngan ukur ngabagiakeun ka Banara. Barang sasalaman jeung Malati Bodas Rai Cipanon Banara ngadadak bedah. Hate ngadadak perih asa digerihan ku himis. Ari ras kana kabelaan Malati Bodas ka manehanana pok Banara nyarita dumaluda. Malati akang hampura akang loba dosa jeung kasalahan ka Malati sarta geus ngarerepot ka Malati anu sakitu lamin sakali dihampura akang teh Malati. Cek Banara bari jekel dampaleungeun Malati Bodas tarik pisan tar Malati Bodas ngageter Ri Cipanon bijil manehna teu bisa loba carita ngan ukur tambah henteu teuing. Dihapunten pisan Kang Banara. Sawangsulna abdi nada dihampunten segala dosa perdosaan. Rumaos teu tiasa ngajagi salira akang. Teh Malati Bodas bari terus ngarempeyak teu kuat teu nangtung. Awak karasa leuleus taya tangan pangawasa.
bawah hati nu tagibur teu puguh rasa. Kaayaan kilu teh ku sararea kasaksi si Saron ukur narik napas panjang. Manehna ngarti kana eusi hati dua rumaja. Sabab geus kasaksian sagala rupana. Mangkaning Banara geus resmi tunangan jeung Nyilasmaya. Ngutang tuna oge Malati Bodas rada raheut hatena. Sakedapan mah kaayaan dininya sepi jempling. Kabeh teu aya nu miheulaan nyarita ka Banara. Ngan saukur pating polohok semu kaget. Malah mangkiman meningah hulang lantaran ngarasa bingung da geus bisa neguh kana eusi hate Banara jeung Malati Bodas. Ari Malati Bodas pok ngomong jero hatena. Nah iteh hate betagiwur teuing teu puguh aing teh. Nah kila-kila naon atuh ieu teh. Sakuduna mah aing teh gumira sabab teh lapisan Kang Banara geus jagjag deui. Katara beuki gagah. Sorot panon cahayaan caritaan ngandung sumanget anu kuat. Tapi nah ari ieu aing bet jadi kieu. Nah naon nu bakal tumiba ka diri aing? Cek gerentes hate Malati Bodas bari ngeleper. Panon teup jukut anu aya hareupeunana. Keur kitu solongkrong Nyilasmaya nyampurkeun ka Malati Bodas. Pok nyarita semu anu sono pisan. Aturan Ceu Malati kumaha damang? Cek Nyilasmaya bari nyodorkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Gebeg Malati Bodas ngarenyag asa kagebah. Jung nyengkatkeun beungeutna trep paadut teuteub jeung Nyilasmaya. Pok ngajawab meni alon pisan. Aturan wilujeng tepang. Abdi nuju waras teu kirang sabios-bios. Nanging saha saderek teh nya? Hapunten da abdi mah neme tepang ayeuna. Malati Bodas maksakeun nanya ka Lasmaya. Ditanya kalah kakerung bangun bingung. Tapi sanggeus rada lila kakara kapikir. Yen manehna ti heula ngaku kala sugih. Pok Nyilasmaya malik nanya ka Malati Bodas. Cece emut keneh ka kala sugih. Bukan tos sasarengan milarian Kang Banara sareng cece geuninganan. Cek Nyilasmaya bari neuteub ka Malati Bodas. Nu diteuteub kalah kakerung teu lila pok ngajawab. Kala sugih. Memang abdi kenal ka manehna teh. Margi kantos babarengan lebat kaguhan ini kalingking. Kanggo ngabebaskeun Kang Banara. Nanging hanya kala manehna teh kabur ninggalkeun abdi sareng Kang Banara. Nalika Kang Banara parantos bebas. Salajengna abdi mendak wartos di hiji jalmi nu ditergos hideung. Yen kala sugih katewak deui ku nini kalingking. Sarta nasibna sami sareng Kang Banara. Nanging ka mana kala sugih sareng si tergos hideung teh? Naon margina saderek naroskeun kala sugih? Ceuk Malati Bodas bari neuteub ka Nyilasmaya. Nyeh harita Nyilasmaya imut. Seakan hate Malati Bodas karasa panas duka naon anu jadi sabab-sababna. Cece kala sugih teh abdi ari si tergos hideung pun bapa. Sedengkeun Kang Banara tunangan abdi anu lami papisah sareng abdi. Margi anjeunna ngider milarian nu jahat anu parantos mateni ramana nu jenengan Bah Imun. Tah kitu saleresna mah Cece Malati. Ana jeger teh para mitra sadaya gelap saweser anu ngabentar kana ceuli Malati Bodas. Carita Nyilasmaya bener-bener matak ngaruntageun hate Malati Bodas. Manehna ngahuleng sajongjongan mah malah mah berbeye cimatana teu katahan. Celak maruragan pating gurina. Lir mutiara lagran. Ulang Nyilasmaya ngahuleng bakat kubing sabab teu ngarti kana kaayaan harita. Naon sababna Malati Bodas bet kitu? Pok Nyilasmaya nyarita deui lalaunan. Ceu Malati, abdi kalintang hanyeluna margi parantos ngajaheutkeun manah Ceu Malati. Abdi terang ceci teh kacida belana ka Kang Banara. Sakadah nama abdi ngucapkeun nuhun ti tadi keneh. Nanging abdi kalah ngajaheutkeun manah cece. Hapunten Ceu Malati abdi rumaos lepat. Nyilasmaya ngabeberaha teh Malati Bodas tapi nu diajak nyarita teu ngajawab. Kalah kangumbar cimata anu ngurubut teu saat-saat. Malati Bodas ngan ukur bisa nyarita sajeroning hatena. Nasib aing teh bet kieu tetela cau amon di korangan kanyere ka pipir-pipir. Sanes kanyere kaliki mun maramitra aksana. Anu resina abdi mah amon sorangan, lalaki mah teu mikir-mikir kitu. Da Kang Banara teh geus boga simpenan.
Tapi naha atuh kumaha ari haterat mana nasarua perisna jeung hate aing. Disangka bet kieu jadina. Aki sidik tulungan abdi teh aki, jauh-jauh abdi ngalalana bet pinangih jeung kapeuri. Malati bodas sumamat kanu jadi akina nyatana aki sidik nu aya di pagunungan. Pernahna jauh pisan tidinya, tapi kersaning Allah, kersaning Gusti anu Maha Kawasa. Jigana geus kitu kuduna samemeh malati bodas cengkat ti tukangin aya datang hiji aki-aki nu geus kacida korotna. Tokroh-tokroh kunang itu terus babatukan minangka mereta ngara kebeg sarereanga kebeg terus ngareret kanu kakara datang. Barang breh tetela pisan aki sidik malah malati bodas milu ngareret barang geus tetela gabrug malati bodas ngarontok ka aki sidik brek deku bari nyarita. Aki, aduh haturan aki milu jeung sumping. Ya abdi tulungan aki teu kiat nananganana. Engat cana kalembur abdi aki ulah lami-lami di dieu. Ampun aki, ampun. Cek malati bodas bari segruk ceurik bangun anu kanyanyerian. Terus diusapan ku aki sidik bari nyarita bangun rumareuda. Nyai geulis incu aki. Ulah leutik hate anaki. Memang aki teh ngahaja nepungan hidup. Nyatana ti dulur hidup nu geus daya di kieuna. Manehna teh ngabejaan ka aki supaya buru-buru nepungan ka hidup. Isi hidup teu bisa mawa diri babakuna mah alatan tina kapuri ati. Bisi hidup tega nyiksa kana awak. Alatan kasiksa kurasa cinta. Geus geulis ulah leutik hate anaki. Milik hidup mah lain di dia. Hayu aya nama urang balik jeung aki. Engke oge hidup bakal aya milik deui. Nu geus mah geus wae. Anggap hiji pangajaran anu kacida gede hargana geulis. Anggap hiji pangabakti ka hiji pamimpin anu bakal ngahijikeun para jawara. Pikeun ngahontal keadilan, keamanan, kasaluyuan jeung katentreman. Nganyurkeun keadilan jeung ngabelaan bebeneran. Tenaga hidup teh geus disubangkeun bakal gede hartina pikeun persatuan. Hayu ayeuna mah urang tuturkeun aki anaki. Geura tuturkeun aki. Cek aki sidik ngusapan sirah malati bodas alias nyirat mini dulur kemar nyirat mana. Jungi nyirat mini cengkat terus nantung digireun aki sidik kalayan teu cacarita deui. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, aki sidik harita pok nyarita kasih saron, dangkorak hideung. Inju aki teh geus beres ngalaksanakeun tugas di anyun, sarta jang banara nu dijaga geus salamet. Malah mah geus resmi jadi hiji pamimpin anu boga hak pikeun nyeket lamang si tujuh jago teh. Ayeuna mah da geus beres, incu aki teh rek dibawa balik. Sarta ngaran malati bodas teh rek dipasrahkeun ka nu merena nyatana ka Sutara. Ari nu rek dibawa ku aki ngaran asli nyatana nyirat mini. Sakitu we pihatur ti aki, mudah-mudahan sarerea ka harti. Hayu piluluyan. Cik aki sidik bari kerawak mangku nyirat mini ciuk pelesat les sakilat ge teu katempo deui. Malati bodas ngan tinggal ngaran. Nyirat mini dibawa balik ku akina dibawa ke tempat nu aya di pagunungan. Hiup aya angin ngagelebung jiga nu ngahaja ngajajabkeun ini. Langit ngadadak angkeub mega hideung pagulung-gulung di langit. Kaayaan jiga rek hujan tapi sakecelak oge teu aya murah. Ari banara jeung sejena sakedapan mah teh nyarita. Caricing bae bari calolohok kana urut ngaliwatna aki sidik mah para mitra. Anu mawa nyirat mini renghap banara narik napas panjang
untuk dipeperket nahan perasaan anak anu ngagolak dina hatena. Sabab Banara sasat can ngucapkeun nuhun ka Malati Bodas nu geus dilabu mela ka manehanana. Banara geus ngarti kana kaayaan Malati Bodas nu geus tegang ngubur rasa cinta dina hatena. Tapi kaayaan kitu teh teu diantep ku si Saron lantaran bisi goreng balukarna. Gancang si Saron nyarita ka Banara. Ujang, ulah kajongjonan teuing anak king. Tugas hidup loba keneh. Keun bae perkara Malati Bodas ulah dipikiran. Sabab geus kitu kaayaanana. Ujang kudu narima kana naon-naon tumiba, ayeuna mah gerak garap dah tugas hidup satulunya. Cek si Saron bari neuteup ka Banara, malah sararea pating rarenghap narik napas panjang. Pada neuteup ka Banara teu lila pok Banara nyarita. Paman, emut mah abdi teh ngarasa dosa, sabab teu bisa mulang tarima ka hiji jalma nu geus rela ngabelaan ka diri abdi. Ari ayeuna sanggeus abdi jag-jag waringkas deui manehna init kalayan dina kaayaan anu sarupa kieu. Sakuluna mah urang teh syukuran babarengan. Ngucap syukur alhamdulillah dibarengan ku gembira hate. Tapi Malati Bodas geus mulang kalayan teu pamitan ka abdi jeung ka sadayana. Tahal ieu teh kacida mata kanjeluna paman, tangtos ku paman ge kahartos. Cik Banara bari narik napas panjang. Kaharti ku Mang Ujang, tapi taya guna taya manfaatna mikiran anu geus kaliwat. Keun bae relakeun, anggur doakeun sangkan Malati Bodas salamet dirina bisa tepung jeung kabagjaan. Memang urang kudu ngahargaan kana jasa-jasana. Geus ulah loba pikiran. Sok pigawe tugas saterusna. Ujang teu meunang poho kana sumpah nu geus dikecapkeun. Yen Ujang rek males pati kana geus mateni Bah Imung, jadi Bapak Ujang sorangan. Eta sumpah geus dikendalkeun ku Ujang kudu dilaksanakeun. Cek si Saron bari neuteup ka Banara. Laras paman, abdi moal hilap kana eta sumpah. Nanging sok sanaos abdi gaduh maksad bade malas pati kan mateni tun bapa. Sanes hartosna abdi bade ngalanyawa batur. Abdi hoyong nyoba heula tumaros ka jinisna naha manehna bisa keneh diomean adatna teu nepi henteu. Sabab maehan hiji jalmi jahat, lain hartina ngaleungitkeun kajahatan. Margi nu ngarang ngaleungitkeun kajahatan mah kudu dibinasakeun teh kalakuanana sanes nyawana. Dah kitu maksad abdi teh paman. Hatur uning wae. Cek Banara para mitra sadaya bari neuteup ka si Saron. Oh, eta mah Ujang nu boga pikiran, nu boga hak pikeunang tukeunana pek wae rek dikukumaha oge, rek dibeureum, rek dihideung, rek disiksik, dikunyit-kunyit, rek dicacak, diwalang-walang, mang mah ngan sakadar rek mantuan unggul. Kitu oge lamun Ujang perlu ku bantuan emang, prak geura laksanakeun, kumang rek disaksian, malah sararea bakal milu nyaksian. Bener atawa henteu nah batur-batur? Kumaha yeuh? Cek si Saron bari ngareret ka sararea breng sararea ngajawab nyebut bener. Meni rame saur manuk cakakak si Saron seuri. Tak kitu Ujang, prak geura laksanakeun. Mangga paman, abdi bade naros heula ka nini kalingking. Banara maju dua lengkah ngadeuketan nini kalingking. Sanggeus tepi reg Banara eureun heula, terus neuteup kalayan antep ka nini kalingking. Anu harita keur ngajanteng nangtung jiga patok. Panon nini kalingking tetep galak, ular giler lir mata heulang ka Banara. Sakuran nyaksian, pating rarenghap bari nungguan naon-naon bakal kajadian. Mang gimana tadina diuk jadi nangtung. Nyilas maya mundur, teu bani ngadeuketan ka nini kalingking. Sedengkeun para mitra sadaya si Radia, harita teh jeung si Encang pating purumput. Gilaeun nempok kaayaan nini kalingking anu mata kukurayeun. Beungeutna hideung siga tangkorak, mata celong, irung cumagu jiga beurit hidiuk, kulit tarang ngariut bangun kereng. Dihias ku rupa deui ku dua leungeun anu buntun sarta getih ngucur keneh. Ari Supala jeung Citra Sena katut mamasutara ngan utur pating rarenghap bangun teu sabar hayang geura nyaho kana tindakan Banara
Nyi Maria nutup sekut kan ini kalingking jika hayang puas. Kalingking, ingat keneh maneh ka kami? Banara ngamimitian nyarita panu nutup kana beungeut nini kalingking. Tapi nu ditanya tengah jawab kalah matana buburilakan jika nu ngagigila. Nempo kalakuan ini kalingking kitu Banara rada ngagolak getihna. Getruk itu ditotogeun kana tangguh. Riang. Seor kaya didinya jadi euneur gawir cadas anu geus urug teh ku si Saron. Harita batuna pati guru sarerean ngarasa kaget kajaba ti si Saron. Memang para wargi sadaya boga sena Banara aina tambah loba wae. Memang para wargi sadaya tadi jadi sebatkeun yen Banara geus 20 kali tikal dina ilmu panemu jampe pamake. Naon sababna ieu teh aya sanes iwati dorongan ti si Saron teh. Si Saron parantos ngapi ngajaring ka Banara ngajantenkeun hiji jawara anu jago. Jawara anu memang moal eleh ku deungeun. Moal eleh ku lawan-lawan anu tarung jeung manehna komo bari ngabogaan iteuk anu kacida pisan gede hasiatna. Eta iteuk teh sabenerna mah tina tangkal malaka hideung nu dieusian ku jin kalajugang. Ari jin kalajugang teh para wargi hiji jin patalukan si Saron anu satya satuhu rek bumela ka saha bae anu ngabogaan eta iteuk. Jadi pihartosna mah nu ngabogaan eta iteuk teh minangka dunungan jin kalajugang. Itu kaayaan Banara harita. Banara harita tuluy nyarita deui. Ayo jawab kalingking, kami hayang nyaho kana uteuk anjeun. Naha bersih keneh atawa henteu? Cek Banara nanya deui ka nini kalingking, renghap nini kalingking narik napas panjang pok ngajawab. Sia Banara kurang ajar deuleu nanya ka aing. Nepi ka modal oge aing mah moal poho ka sia deuleu. Cek paribasana di ruban taneuh beureum. Aing moal poho ka sia anu ngaran Banara. Sia anak si Imung. Si anu geus ngagagalkeun sakabeh rancana aing. Nya sia pisan nu bakal dipodaran ku aing deuleu. Da aing ge wani keneh modalan sia kurang ajar sia. Sombong mun kitu mah teteh lanjeun teh. Teu bisa dibawa leuleui. Satadina mah kami rek merek kalongaran ka anjeun pikeun ngarobah kalakuan anu jahat. Supaya babalik pikir balik kana jalan anu lempeng, tur yakin dina benerna. Tapi kami moal penuh pengharapan. Coba jawab deui. Naha anjeun teu sadar yen kalakuan anjeun teh jahat? Anjeun geus loba ngarugikeun ka papada manusia. Lain saeutik korban nyawa alatan kajahatan anjeun. Na teu boga niat babalik pikir. Cek Banara tetep sabar memang ari nafsuna mah geus ngagugurun, tapi hate leutikna tetep karunya nempo baruga nini kalingking. Naon sia? Babalik pikir? Pikeun aing mah sia taya kitu patut deuleu. Taya kitu patut si kalingking moal narima kana caritaan budak satepak. Nah sia teh mani keukeuh peuteukeuh ni tahap babalik pikir ka aing sia kurang ajar. Nah sia teh geus yakin yen diri sia teh bener. Kurang ajar sia teh gableng cecengos deuleu. Cek ini kalingking malik nanya pok Banara ngajawab kalayan tenang. Kalingking, caritaan anjeun anu kasar jeung sugal geus mangrupa hiji jawaban ti anjeun. Netelakeun yen anjeun teu boga niat rek ngarubah kalakuan. Teu nanaon, da kami ge moal maksa sabab hal ieu teh bagian anjeun pikeun mikiranna. Tapi ari perkara diri kami teu kudu ditanyakeun salah benerna. Sabab kami mah ngajak bener teh ka anjeun, lain hartina kami ngaku bener atawa pangbenerna. Tapi ngajak ka anjeun sangkan babarengan ngajalankeun bebeneran. Ari anjeun teu narima kana caritaan kami, taya halanganana. Taya bayana, wayahna kami bakal ngalaksanakeun sumpah. Nyawa Bah Imung paragat ku anjeun, nyawa anjeun bakal diparagatkeun ku kami. Sampai setan. Tadi kira aing rek sieun deuleu. Budak satepak budak bau jari ngao geus wani ngomong kitu ka aing sakurang ajar. Ya, si kalingking sok sanajan ayeuna leungeunna eueuh dua, tapi tetep bakal ngawas sadunya deuleu. Moal anu bisa maihan si kalingking deuleu. Cik nini kalingking jigan siwah tapi Banara tetap tenang. Pok Banara ngajawab. Ngomong jeung jempe KBH kami.
anjeun teu boga hak pikeun ngahalangan kana niat kami. Rasakeun sia Kalingking. Cek Banara bari ngababukeun itu kana sirah Nini Kalingking. Gebro nangal pisan kana bali pisan. Tapi mata kaget para mitra. Nini Kalingking terobah malah teu ngagero teu usik-usik acan kalah kapok nyarita. Gerak keterukeun sia. Sakabeh pangawasa sia kurang ajar. Ku aing rek diladenan sok buktikeun caritaan sia nu sombong teh. Nah kuat sia modalan aing. Budak kamari sore sia geus wani kitu ka aing. Kurang ajar sia deuleu. Nini Kalingking sia moal sieun ku pantar kitu patut. Nini Kalingking nantang ka Banara, puguh Banara meuni panas hatena sabab asa diheureuyan ku Nini Kalingking. Ayeuna mah hatena moal ragu-ragu deui rek ngerahkeun sakabeh pangawasana pikeun ngagempur Nini Kalingking. Sok geura tadah Kalingking ye. Ayeuna kami moal asa-asa sakabeh kakuatan kami rek dibudakeun. Rasakeun. Siu kabro Nini Kalingking dibabuk emun-emunanana. Purica kemang sini meuni muncrat. Galeong awak Nini Kalingking goyang. Samemeh rubuh ditimpah disusur tepus ku tenggelan mateni. Siu jagur bali pisan Nini Kalingking dibabuk deui para mitra. Nini Kalingking dibabuk satakar tanaga ngaluarkeun soran ngajelegur. Menyaksian carolohok bengong sabab tetelan Nini Kalingking masih kena kuat. Malah si Saron rada kaget, tapi manehna geus percaya kana kekuatan Banara. Akhirna cicing bae ngabandungan kalakuan Banara. Setan sia. Tetela kuat sia teh, tapi montong maka agul deui. Aing can beak penasaran. Yeuh rasakeun. Cek Banara bari serong masang kuda-kuda. Siu cebet iga burung Nini Kalingking dibabuk satakar tanaga. Kuak Nini Kalingking ngajerit meratan langit. Si horeng para wargi sadaya teu kuateun ari dibabuk bagian beuteungna. Anu kuat ngan sirah hungkul lebruk Nini Kalingking rubuh golok wok kutah getih menila lamaran. Sakur narempo pating rarenghap narik napas. Hayu hudang deui sia Kalingking, temongkeun pangawasa sia deuleu. Cik Banara bari ngulak cangkeng sabeula. Leungit katuh nyekel iteuk anu gede maunatna. Ulah waka agul sia Banara. Aing ge moal cicingeun deuleu. Rasakeun sia pamales ti aing. Ulah waka suka bunga sia deuleu. Cik Nini Kalingking bari hudang lalaunan. Dina bibir ngalai getih kentel semu hideung. Dua leungeun buntung geus ngucur deui ku getih, kaayaan estu matak watir. Tapi sakaligus matak jengkel. Sabab sakitu geus ruksak galak keneh bae. Seak Nini Kalingking narajang ku sabetan suku. Diarah gado Banara gilak Banara ngagiwarkeun sirah. Pros panarajang Nini Kalingking nyabat angin. Bareng jeung kitu Banara nyabetkeun itu kana bincurang Nini Kalingking. Hiu jabet. Aduh, ampun. Oloyong bru Nini Kalingking ngamru. Suku bubuk kasabat ku itu Banara sabrot getih muncrat. Taneuh jeung jujukutan robah jadi beureum. Kabalur ku getih Nini Kalingking, tapi mata kaget Nini Kalingking tetap galak. Banara rada jengkel sabab tetela hese maehan Nini Kalingking. Waduh, tetela. Lain beja kuat nasi Kalingking teh. Paingan manehna jahat jeung mung taluka batur. Sabab boga rasa dirina kuat, tapi si Banara moal mundur. Cek gantas hate Banara bari neuteub ka Nini Kalingking anu keureng. Harita teh manehna teh keur diuk mandi getih. Mata tetap galak buburilakan ka Banara gero ngagorowo. Banara, ayo sia maju deul kurang ajar. Geura palagat ke nyawa aing sia. Nah sia teh hararese teuing. Nah ngahaja hayang nyiksa ka aing sia. Hayo geura podoran diri aing. Ini Kalingking aral. Manehna geus hayang paeh lantaran sabenerna mah geus kacidaripuhna. Tapi tenggelan Banarangan ukur sanggup ngarubuhkeun wungkul. Teu kuat maragat ke nyawana. Hulang Banara ngahulang bakat ku bingung. Disangkana Nini Kalingking teu bisa paeh tapi pok ngomong. Ade Kalingking, coba geura tadah ieu. Cek Banara bari getruk ngetrukeun itu kana bumi. Rieg bumi euneur. Juralit Nini Kalingking ngajungkel ororo nutahkeun getih. Dina kaayaan kitu hiuk punuk Nini Kalingking dibabuk satakar tanaga. Kubrag Nini Kalingking ngagubrag kana taneuh. Tapi tetap hirup ngan ukur utah getih meuni juuh. Kalayan teu loba carita hiuk ku Banara ditimpah deui, tapi Nini Kalingking tetap kuat. Manehna bisa keneh gegerungan nahan ka nyeri. Akhirna reg Banara eureun terus ngareret ka si Saron pok nyarita. Paman,
Abdi teu sanggem maragat ke nyawa Nini Kalingking. Cik Banara bangun putus asa sakabeh kakuatan geus dikerahkeun. Tapi Nini Kalingkingan saukur rubuh wungkul. Si Saron can bakal ngajawab manehna ngarasa bingung. Sabab lamun anu maehan Nini Kalingking teh manehna hartina Banara teu laksana ngajalankeun sumpahna. Lamun teu dipaehan tangtu Nini Kalingking moal paeh, kaayaan bakal leuwih gawat. Nini Kalingking bakal lila nanangan kanyeri alatan disiksa ku Banara. Da puguh dua leungeun jeung hiji suku geus potong, awak Nini Kalingking geus ruksak tapi teu bisa paeh. Samemeh aya nu nyarita gero Nini Kalingking ngagorowok deui. Banara, hayo geura paragat ke nyawa aing sia kurang ajar. Aing teu kuat sia lila-lila disiksa jiga kieu mah. Hayo Banara, geura podaran diri aing. Aing ulah digangayong kieu deuleu. Aing hayang buru-buru modar. Aing mah teu hayang disiksa jiga kieu. Hayo sia Banara paehan. Nini Kalingking gogorowokan jiga nu aral. Sabab sabenerna mah manehna teh kacida ngarasa ripuhna. Sakujur awakna asa remuk, nyeri jeung peurih nu taya papadana. Tapi hanya kala kakuatan Nini Kalingking malah nyiksa ka dirina sorangan. Da cacakan lamun teu boga kakuatan anu luar biasa mah tangtu mun basa dibabuk mun-munana ge kudu ajal. Jadi tetela nu nyiksa ka Nini Kalingking teh kakuatan sorangan. Tuh parwargi, ieu anu nyiksa teh ka diri sorangan teh akibat ditalajak Nini Kalingking sorangan para mitra sadaya. Jangan aya paripaos tamiang meulit kamitis kitu ngarang teraskeun. Sabar Kalingking. Anjeun can waktuna paragat nyawa. Jawab Banara jiga nu ngarasa yakin padahal hatena mah rada bingung. Sabab geus teu sanggup maragat ke nyawa Nini Kalingking. Gerung-gerung Nini Kalingking kumargung bakat ku nyeri jeung peurih. Ku sarerea pada nyaksian si Saron masih kene ngahuleng semu bingung. Lain teu sanggup maehan Nini Kalingking, tapi manehna teu hayang ngahalangan kana hakna Banara. Sabab Banara geus ragrag ucap, hayang maehan Nini Kalingking ku leungeun sorangan. Tina wahing ku nyeri ku ayana bah imung dipateni ku Nini Kalingking. Akhirna sarerea caricing bae nyaksian Nini Kalingking sasamat hayang pae. Omong-omonganana geus rupa-rupa, sagala dicaritakeun jiga nu siwa. Nempo kaayaan kitu manggiman teu kuat teu nempo lila-lila. Terus nangtung sarta ngadeuketan ka Banara pok nyarita lalauna. Yang Banara, Nini Kalingking teh nya jahat tapi ari nempo kitu mamang teu tega. Jeung tibatan sina gegerungan kitu mah leuwih hade paragatkeun we sakalian ujang. Karunya kana warugana ulah diganggayong teuing jang. Manggiman ngolok ka Banara supaya buru-buru maragatkeun nyawa Nini Kalingking. Paman, abdi ngartos, nangi abdi teu kiat maragatkeun nyawana. Si Kalingking boga hiji kakuatan nu aneh tur ajaib. Manehna hese paeh jiga aya hiji hal anu ngahalangan. Banarangan ukur ngareret ka Manggiman, leng Manggiman ngahuleng. Tapi teu lilaret ngareret ka si Saron pok Manggiman nanya kalayan pinuh ku harapan. Juragan kumaha upami parantos kieu? Cobi atupun anak bantuan supados tiasa ngalaksanakeun cita-citana sarta tiasa enggal ngabinasan Nini Kalingking. Karunya ari diganggayong kitu mah juragan. Memang bener. Pikiran kami ge kitu, tapi ge heula. Kami rek mikir nu lantip kumaha carana supaya si Kalingking bisa modal. Hanta keneh para mitra sadaya. Si Saron terus mikir, Manggiman jeung Banara teu nyarita deui bisi ngaganggu kanu keur mikir sedengkeun Nini Kalingking tetep kumarurun bari sasamat hayang paeh. Si Radia jeung si Incang silih reret Mama Sutara jeung Supala katu citra senangan ukur bisa lalajo nyimaria colohok nutup ka Nini Kalingking. Sora manuk recet bisa rada. Angin pagunungan ngahiliwir matak seger tapi karasana ku Nini Kalingking kalah namahan sangsara. Suku jeung dua leungeun buntung karasa leuwih peurih lamun katebak angin. Ari panon poe geus tunggang gunung sakedeung di tere surut. Siga nyawa Nini Kalingking busa kedeung di bakal paraga. Sasatuan leuweung reang di sarada gagak ngelak amata klowang koreak jeung manuk jurig meni mata ketir. Sit uncuing jeung tubuh reang patemalan anjing leuweung babaung meni pating cumung. Kaayaan didinya es tu mata ketir jeung geuman komo lamun ngareret ka gawir cadas anu geus hancur. Malah beuki namahan ketir didinya kaayaan kitu
Brai si Saron manggih ilham manehna inget kana riwayat 7 jago. Malah nini kalingking salah sahiji tina si 7 jago. Manehna geus nunat tanah nu dibarengan ku sumpah dina lambang si 7 jago nu dijieun tina besi kuning. Sarta nini kalingking geus kungsi ragrang kecap. Yen rek satia kasing saha jalma anu nyekel eta lambang tapi kanyataanana nini kalingking ngarempak eta sumpah. Hartina nini kalingking geus hianat kana sumpah sorangan. Barang inget kana hal eta nyeh si Saron seuri pok ngomong ka Banara, "Ujang, ini kalingking bakal ajal tapi pakarangna kudu kulamang nu aya di Ujang. Sabab didinya aya tanah ini kalingking nu ditunda didinya dibarengan ku sumpah. Ayeuna eta sumpah sida malik kana dirina sabab manehna geus sulaya tina sumpahna. Sok teungeul kulamang 7 jago barengan nyamat Bapak Ujang minta karamatna. Sangkan Ujang hasil maksud, mang yakin bah imung bakal ngaduhakeun ti alam kubur kanu jadi anakna. Sok laksanakeun, sing yakin kana kekuatan diri sorangan. Pasti Ujang sanggup." Cek si Saron. Padahal mah kitu kaayaan para mitra. Anu parantos mulih ka Jati Mulang ka asal mah teh hubungan deui para wargi. Hubungan teh namung tinu hirup. Ari maksada tinu hirup teh sanes para wargi iwati anu urang nu hirup keneh urang ngaduakeun. Kainung Bapak urang anu parantos mulih ka Jati Mulang ka asal ngaduakeun para wargi sangkan dihampura segala kalepatan para mitra sadaya. Ditampi iman Islamna, ditempatkeun di tempat anu layak nu Allah. Tak itu diandawisna sigana bae eta mah kecap-kecap anu kaliwatan para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Mangga paman, abdi bade ngalaksanakeun sakumaha piwurup ti paman. Mudah-mudahan sadaya nanang tayungan ka abdi. Cik Banara para wargi sadaya bari tuas ngaluarkeun lambang dijieun tina besi kuning sap barabai. Aya didinya teh ngadadak caang ku cahaya kaluar tina lambang kebeg sarereang ngarenjang satakar kebek. Mama Sutara jeung Supala katut Citrasena carolohok sabab kakara harita nempuk eta lambang. Malah kalayan teu sadar tiluan malunur salengka panon molohok ka Banara anu nyekel lambang teh pok Banara nyarita. Kalingking, anjeun sing inget kana sumpah anjeun nu geus diucapkeun bageula. Coba tempo lambang si 7 jago anu aya dina leungit kami. Ieu anjeun geus nunda tanah sumpah. Cek Banara bari ngacungkeun eta lambang cahaya ngekebur nyangan sakuriling eta tempat. Ret nini kalingking ka Banara purilak matana ngapolotot. Awakna gegeter amak pacampur jeung siun. Bibir ngeleper huntu norok tok pok nini kalingking ngajawab, "Ulah loba carita sa Banara. Geuraprak podalan di dieu keneh kami. Kami geus diapikeun dibawa ka malakal maut deuleu. Kami mah moal talu ka sia deuleu sabab kami teh teu hayang talu ka sasaha oge komo ka budak satepakna." Ceuk nini kalingking bari melong ka Banara. "Yeuh, tarima yeuh." Cek Banara bari hiuk ke bro neungeul sirah nini kalingking. Kuak nini kalingking ngagero mata kuatir. "Aduh, obat. Ampun, panas. Cek nini kalingking bari kokosodan. Hiuk ditimpa sakali deui. Ditengeul ku lamang si 7 jago. Hiuk aya angin gelebu ger dumadakan aya seuning ngaduruk awak nini kalingking. Gero nini kalingking para mitra kokorowokan si ganu-gero. Cumerit mata kuatir sakujur awakna diduruk ku seuning datangna dadak-dadakan. Jeleng Banara mundur ngajauhan seuning ngaduruk nini kalingking. Beuti lila sora nini kalingking beuki leutik. Tuntungna las teu kadenge deui pas seuneu pareum. Nu tinggal ngan kari gunukan hideung jiga arem. Layu nini kalingking teu kaburu dikuburkeun lantaran kaburu aya seuneu anu nyampurnakeunana. Jiga hiji perlambang yen hirupna nini kalingking sapinuhna dikawasa ku sini nafsu amarah. Jep kaya dirinya jempe sora angin ngagurug leungit. Sini leungit bareng jeung leungitna nini kalingking malah sora manuk anu tadi reang ngadadak jempe. Siga nu init ngajajabkeun arwah nini kalingking ke alam akhirat. Lunas, ini jalman matak ngaributkeun balarea geus palaskrat. Mudah-mudahan ulah aya deui gantina. Abah, abdi geus hasil mulangkeunkan jadi Abah. Mudah-mudahan Abah tenang di alam kubur. Banara ngomong jero hatena keur kitu koloyong nyila semayang ngadeuketan ka Banara. Gep leungeun Banara dicekal duana silih reret.
nyeh imut ngandung harti tapi tayang nyarita. beres hayu ayeuna mah urang barali tapi samemeh kalembur jeung badara urang kudu ka Cilayung heula pikeun ngucapkeun syukur ka kulawarga Samdih jeung baturna anu geus bumela ka ujang bandara ceuk si Saron bari tewalek seueur laras paman mangaina urang sadayana baekan itu malih urang sakantenan kalembur abdi hoyong nepanggu para wargi sadaya kabun miang anu anjeunna nuju ngantosan datangna abdi kalembur Cilewar ceuk Banara ngareret kasararea anu harita keneh ngajawab mangga. Dongengna seueur para mitra. Atuh geus kitu mah bring sararea marulang di juju kalembur Cilayung saterusna kalembur Cilewar. Banara rek nepungan anu jadi kolotna nyatana mah saroh anu geus liar ditinggalkeun ku Banara. Ayeuna Banara geus jadi hiji jawara sarta sakaligus geus jag-jag sarta jadi hiji pamimpin si tujuh jago. Si Saron kalayan satia ngawal ka Banara hiji jawara ti kuburan. Saterusnya nyilas maya laksana laki rame jeung Banara. Sakumaha geus dicita-citakeun ku Mbah Imung jeung Mang Iman Mareto saradana sadumurat. Tamat carios para mitra jawara ti kuburan. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebung laksa ketika mingahan. Oge ileuksa ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan urang salamina aya dina kawilujengan langsung saur bari carek. Mang dongengkeun jeung dongeng kirang ngumakeun hapunten. Mangga para mitra wilujeng kantun, wilujeng tepang deui sareng carios anu sanes.